Cobaan heula karek nyarita, regepkeun heula karek ngajawab, dipikir heula karek ngomong, dangukeun heula karek bere penilaian, sok digawe heula karek berharap. Ulah sagawayah sagala rupa ge kudu dipikir, dibulak-balik, dipapai, dirasa-rasa, ngarah hasilna teu ngecewakeun, tong ngagugu kana nafsu anu mata kaduhung. Hirup teh ulah saukur ngimpi bari jeung henteu diikhtiaran. Prak geura jalanan ngarah ngimpi urang teh ngawujud. Lamun sieun tong wani-wani, mun wani tong sieun-sieun. Wujudkeun ngimpi teh ulah ngan saukur ngimpi. Kabeh jalma ge boga ngimpi anu beda-beda, tapi teu sakabeh jalma bisa ngawujudkeunana. Sok geura ikhtiaran dibarengan ku doa, insya Allah bakal aya hasilna. Rejeki mah moal pahiri-hiri, bagja ge moal paala-ala, tinggal ku urang ikhtiaran jeung disabaran, insya Allah bakal datang. Sanajan rejeki geus ditangtukeun ku Gusti, tapi anger da kudu diteang, lain ditungguan. Da datangna rejeki teh ku usaha, dibarengan jeung ku doa. Kitu deui kabagjaan teh kan diciptakeun ku urang sorangan. Duit mah ngan saukur angka, nu ngaranna angka mah eueuh batasna. Lamun urang ngukur kabagjaan ku duit, nepi ka iraha-iraha ge moal pernah ngarasa bagja. Jadi ulah ngukur kabagjaan saukur ku duit. Bagja mah teu bisa diukur ku nanaon, bisa ku sagala cara urang bisa bagja. Jeung ulah nyerah dina ngalakonan kahirupan. Pait amisna kahirupan mangrupakeun ujian keur urang. Aya ku ayana, eueuh ku eueuhna, rejeki mah tos aya anu ngatur. Salila urang daek usaha, sanajan leutik tapi nirilik, daripada gede tapi bahe. Keureueuh we sanajan saeutik ge, daripada nu gede eueuh nu leutik henteu. Da gede leutikna rejeki mah kumaha urang ngaturna. Damun ngagugu nafsu mah moal aya cukupna jelema jaman kiwari. Keun da dunia mah muter, ayeuna keur aya di handap atuh sugan isuk page teu mah urang teh di luhur, da teu apal isuk atawa page teh urang bakal kumaha.